tidak tanah kawasan ini itu baru kita ke bawah. Lewat mana ya? Kali itu. Gancang ingat itu nak ketinggalan. Masih banyak. Nah, gitu. Mana adanya guys?
Dia betul kamera. Gratis saya mah. Enggak, di sana. Kira-kira anak penyawer kan. Ringan keluarga calon pengantin pamagat anwalaya keperyogian dipersiapkan. Keras. A-nya aja yang maju. Nunduk kan. Pakai beri kalau ini pelan-pelan dipegang bawah melatinya. Tahan. Salin dua tangan gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan ngarinci ieu janten kaberkahan kanggo ati. Sekali deui simkuring aturkeun wilujeng sumping di kediaman calon panganten istri kanggo sadaya keluarga jalana muter heula pangintennya Pak Bu. Mangga sadaya panitia saparos dikontisikeun dinu tempat calikna sadaya kaperyogianna. Panginten kanggo panitia kumaha warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Bapak Abdul Thayyib anu alhamdulillah parantos sumping ngaluangkeun waktosna anu mana anjeunna katerangan kusingkuring tabu salapan parantos diantosan di Bandung kanggo ngahadiran kegiatan kitunah hatur mudahan anjeunna tiasa hadir di tengah-tengah urang sadaya oge pemerintahan desa Ciburelang, rekan-rekan pengurus lingkungan, wabil khusus Bapak RT panganten keluarga besar anu sami nukusim kuring dipihormat.
Langkung tipayun urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana dugi kadanget ieu urang masih senantiasa dipeparinan kanikmatan di antawisna nyaeta dina nikmat iman sareng nikmat Islam. Sangkan urang masih tiasa ngajalin tali silaturahmi ngariung mumpulung patepung lawuh di ieu raraga nyaeta acarana akad nikah A Sunedi Ka Teh Nurul Mai Mardiana. Oke, salawat sirang salam teh hilap urang curah limpahkeun ka junjungan urang ceraya, urang haturkeun ka anjeunna ka Baginda Agung Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Teh Nurul Mardiana putrina Bapak Muhaimin kalih Ibu Iyah Qoriah anu bade ditikah ku pameget anu nami A Sunedi putra Bapak Maman almarhum kalih Ibu Enah Jenah. Kukituna hayu urang sami-sami doakeun pamugi dinu acara ieu teu aya halangan rintangan lancar sampai kadugi beres akanna amin ya Allah ya rabbal alamin. Abi nuhunkeun izin selaku penata acara bade nyebatan sabaraha acara nu bade dilakonan dinu dinten enjing ayeuna nyaeta nu kahiji pembukaan, nuka dua penyerahan calon pengantin pameget dari pihak calon keluarga pengantin pameget ataupun wakilna, nuka tilu penerimaan calon pengantin pameget, opat penyerahan simbolis seserahan, anu kalima akad nikah, anu kaenam doa duka tujuna penutup. Panginten supados yang kolong kana waktu saya urang sami-sami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak rawuh ibu sepuhna bakal panganten katut kulawargina hormatin sakulawara kana waktos. Bapak Ibu sadaya abdi teh nyaeta kawakilan ku sa Ibu Jenah rehna anjeunna teh ngagaduhan putra Sunendi keun putrana Pak Eming anu namina Neng Nurul kanggo dijodohkeun ka pun anak nyaeta Sunendi. Atu anu kadua dina waktos ieu pisan abdi teh bade nyusul naon nyusul janji anu kapungkur kanggo ditikahkeun ka Neng Nurul putrina Bapak Eming kalih Ibu Engkus. Anu salajengna abdi teu nedapi doana ti sadayana. Mudah-mudahan budak urang sadaya dina anggoni ngambah sagara rumah tanggana teh sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sing dibabarikeun dina anggoni miliaran rezekina. Oke, mudah-mudahan sing dipasian keturunan anu turun anu soleh kalan solehah. Oke, mudah-mudahan ku ayana hujan ieu ti isih sing tiasa naon nyuhan ka budak urang sadaya. Mudah-mudahan sing janten barokah kalayan rezeki kanggo maranteunana. Atuh anu salajengna abdi teh hapunten anu sageng-agengna. Tipalih kaler ka padi teh can saur parikosna. Mung insyaallah ieu mah nyanak niat anu suci kanggo miharep kalian mikanya putrana Bapak Eming. Rupina disim abdi teu tiasa panjang lebar bilih nyang kolong teuing kana watos margi saurna teh memang teh kahiji oge ka Bapak Dewana sore pada angkat ke Bandung bilih ngaganggu ka mantenna. Rupina mu sakitu abdi teh hapunten anu sageng-agengna sakali deui hapunten reng-rengan ti palih kaler teh tantos ngarepot nampi sagala reng-rengan anu teh kaler oge mudah-mudahan abdi titip kapun anak nyaeta Sunendi mudah-mudahan sing tiasa ditikahkeun ka putra Bapak Eming kalian urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan Sunendi kalih Neng Nurul teh dina nggone ngambah sagara rumah tanggana teh sakalina sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing digampilkeun miliar rezekina dihing dipasian sehat walafiat supados tiasa non
napakahan kanu janten istrina. Rupina teh si madi teh sia panjang lebar mung sakitu hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mung hapunten Pak Haji daun salamna di kebon tales ngajawab salamna masih laleus. Wajar da kebon tales teh di walahar. Wajar lamun leuleus da wayah kieu macan dalahar. Jadi leuleus sering ngajawab salamna ya. Muni waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap diulang deui? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, resepnya Pak Kades. Hai duang kompakna dicampur kolak, bang ngajawab kompakna kan dibarengan ku ambek. Ikhlas ridho digampangkeun rezekina. Amin. Digampangkeun ibadahna. Digampangkeun segala urusanana. Digampangkeun mautna. Itu siri. Iya sadaya Pak Alap. Mudah-mudahan sadayana dipanjangkan umur Gusti Allah paringan sehat. Untuk beribadah tibi hormat sadaya mengkadi pamaksadan keluarga besar Bapak Mama almarhum kali Ibu Ena sakeluargi asana suku desa dikawin Paku terus Pak RW, Pak RT ngetos mancen gawe lumayan capek bari jeung upahna teu pati gede komo beureun ayeuna mulo nyeri hate gara-gara BLT. Mudah-mudahan kaalahan deh, amin. Sadaya ibu bapak nu hadir di haflah al mubarakah, mudah-mudahan orang sadaya tetap dipaparinan panjang umur, sehat berberkah rezekina, amin ya robbal alamin. Bapak ibu wargi sadaya nu pribadi selipi hormat, wabil khusus pun adi nujanten calon panganten anebi. Sambutan wayahna tong panjang-panjang. Bisa ya nomornya kaya begitu kumaha sorapi diwaler aneh dia hintun deui nah punten tadi heula di Pulawit urang dokumentasi heula penyerahan simbolis dino seserahan mangga abdi cepengan kudu dia iraha deui cepengan kuno kaset. Ya, lihat kamera. Mangga kanu sanesna estafetkeun ka pihak keluarga calon pengantin istri. Kanggo panitia mangga dikondisikeun ieu seserahan bade dikamanakeun. Jadi estafet we supados henteu riweuh teuing. Mangga ka pengantin istri dikondisikeun ibu bapak kanggo seserahan. Alhamdulillah, acara sesi pertama parantos beres sadaya dilaksanakan. Lanjut kena kanu sesi kedua nyata acara inti dinu injing ieu nyata akad pernikahan. Kituna di dieu salaku penata acara di sesi pertama mohonkeun izin bade wilujeng sumping oge habihaturkeun ka keluarga besar kasepuhan
Afan Kidul, Bapak Juhalin, harang reng-rengan anu anjeunna barang sumping di tengah-tengah urang sadaya mangga ka panitia Supado panginten dinu A Sunedi kali ne Teh Nurul teh nyata dinu acara ka-7 meureun langsung berharewat tos tos disarioskeun di dieu acara numpang pertamana anu mudah-mudahan sakedap deui panaib warang. Oke, abdi himbau ka calon panganten istri bade dihadirkeun, mangga hadirkeun Bapak keluarga ataupun panitia mangga supados dijemput si tetehna kumargi ieu teh aya 7 acara akad nikah. Ya, sekali di abdi himbau ke calon pengantin istri dijemput di payungan teh di payung saya gitu. Oke, kakasabuhan nu bade nyaksenan akad nikah mangga di payung parantos disayogikeun tempat calikna mangga untuk nyaksenan akad nikah. Kalau itu jeng iya nah leres calonan nu ieu leres liut deui Aduh, lah. Tenang ya. Mas itu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nadabana ila zulji wa ja'alu sababa li sa'atil arsyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu allazi bi barakati hadzal zawji hifzul akhlaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi wasa zawjani bi mu'asaratil ma'ruf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil lisani shadiqi wal qalbi sadidi indal khalqi wal khawla. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran kana rabbuka qadira. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ayyaminkum wa sholihin min ibadikum
wa imaikum iyakum nikahu sunnatin faman lam ya'mal bi sunnati Allah wa nafsi bi taqwallah faqad faza wa muttaqin. Di kantor bijak kubulna baiknya tadi hoyong cek bahasa Sunda baik cek kubulnanya mangga. Jadi bapak ku cek Sunedi sareng Neng Nurul Mardiana dina rumah tanggina sing kalebet rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah amin. Cep Sunedi nya salaku calon panganten pamaget nya kiduri Neng Nurul calon panganten istri sakadap deui insyaallah itu duaan bade ngaga bade mayunan nya saga rumah tangga kukituna niatkeun teh ayeuna niat ibadah lillahina nya rohani nah keur kasalamatan di dunia nya keur kasalamatan di akhirat eta tanggal bareng aaknya ade. Jadi niat Allah ya Allah abdi niat ibadah nikah mudah-mudahan abdi senantiasa jantan kepala rumah tangga misalnya biasa ngajaga istri keluarga abdi sama dunia sama akhirat doa di hati ya siap gitu tapi tetap pedang ieunya di nanti lakukan ya sabukna hidupnya sanes kurang tapi kupat bari jeung migawe na sagala pikas saya di rumah tangga. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibayar kontan. Abdi nabi nikahna Nurul Mardiana putri bapak kanggo diri abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sunedi bin Bapak Maman Bapak nikahkeun putri kadas Bapak anu namina Nurul Mardiana ka anjeun kalayan di mas kawinan ti anjeun ku artos anu seueurna 5 juta rupiah dibayar kontan. Abdi nabi nikahna Nurul Mardiana putri bapak kanggo diri abdi kalayan di mas kawinan ti abdi dan kasebat nembe dibayar kontan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nikah parantos beres. Ayeuna Cep Sunedi kalih Neng Nurul tosah jantan suami istrinya. Selamat menempuh hidup baru aja. Yang nama tosah jantan suami istri, Neng tosah jantan suami istri. Sing saya di rumah tangga. Kanggo salajengna aya tawisa tina saged para pasanana sareng ada di kapunten anu saged agenda dina saged di kahilapan sareng kalapatanana hayu urang tutup acara ieu kaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam dulu. Alhamdulillah acara inti parantos beres dilaksanakan. Jurang sami-sami doakan pamugi kedua mempelai kepada dua paringan keluarga sakinah mawaddah. Ditutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Ansur kuring salaku penata acara bapak keluarga besar kedua mempelai pengantin kali ini salaku penata acara nonton dihabutkan Bapak foto. Aduh. Kamu lah sabar aja. Kamu lah sabar aja. Agar lah kamu lah. Kamu sabar aja. Baik langsung sabar. Sabar lah kasih kamu lah. Kemana? Oke, mangga kan kanggo tamu undangan di pihak calon pengantin istri atau nanti calon pengantin pamaget keluarga besar disemanggakeun mencicipi hidangan dan itu disajikan ke pihak keluarga pengantin istri. Mangga lah estafet kepali dia. Menjakarta di beresan doy. Undangan disemangatkan mencicipi hidangan untuk disajikan Gus Muda. Dari mencicipi hidangan. Coba
dibuka tanah dibuka. Oke, habihaturkeun hatur nuhun ka kasepuhan Mama Kiai Haji Sanjabir anu parantos nyakseunakan nikah. Hatur nuhun sekali. Parantos rengsek diijab kabula kugunain wa asal teh parantos resmi antara pisah janten suami istri insyaallah anu sakinah mawaddah warahmah bila urang sadayana kugitu anu juta raruan tamu di reng-rengan atau di rombongan pamaga pada sampai kawagel urang lincah heula kena acara sungkeman heula mungkin parantos sungkeman urang lincah kana asal dari teteh sumaros ngadat gula teteh ngadat ngadat kan tadi macam-macam ngawita teteh urang sungkem heula ka mamah urang nyungkeun pangapunten ti mama utami nama eta terus teh hilap urang nyungkeun pangdoana ti mama pamugi sareng teteh ngawitan ngalakonan hidup rumah tanggi sing dipaparinti bacaan teteh mangga tepangan ka mamah kita gerak sun pananganana urang nyungkeun heula pangapunten ka mamah duh mama anu ku abdi dijunjung satu umur kanggo abdi mama sudah merasanya anu payus ditunjung ka mama kawit abdi dalam lahir begitu mengunci abdi mama anu saestuna bobot ngabokkeun kakarsaning mama siang wangi abdi dijamin abdi diaping didama-dama kudoa dinten ieu mama abdi kasaksian ku sadayana anu nyakseni abdi kenging jodoh cipanon abdi mangubikeun cipanon kulumawasan ka isi abdi kategesan ngedalkeun syukur kahadirat Ieu Rabbi punten abdi mama tantos rami abdi seueur pisan kalapatan ka mama dina dina ayeuna mung doa bekal doa kanggo abdi kapanyeuna ngalakonan kahirupan mugi abdi dipaparing kabajaan dunia kali akhirat mama sing sehat mama sing panjang yuswa doa abdi kanggo mama mangga teteh dirangkul dipeluk mama kasih geus dipeluk mama kasih geus beralai lagi yang lagi rabi jajab kedua sing maluya awet jodoh sing sugih ku asih ilahi Rabbi sing beunghar kasih geus ku harta sing jeung ku ilmu bagja ngalakonan kahirupan kapayunan pidoa mama sakan hirup anjing mama alisan kene mama kasih samulihna mama mangga isun kening putra putrina kaya sepuh ka putra putrina kaya kedangan kaya kabesen kaya kaseepna mangga teteh saparos ngadeg hatur nuhun ka kesaling mama mangga linggih deui kursi sewa apa rumaos abdi ngundang musikeun ka apa tiawit guruda ka alam dunya dugikeun ka ayeuna duh apa sungkeman abdi anu mayuga anu ngapayuan hese capek bela turnya apa abdi sujud apa abdi sujud kaheman ka diri abdi apa dina dengan ayeuna abdi parantos numpan tanggung jawab anu agung namun sanos kitu abdi nadaha pikeun
Tangkos rahayu abdi sedang pisah kalabatan maka apa teras doakeun abdi sakan abdi biasahin sesarangan sarayapun bojo sarayapun lancip kalayan dina sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga aa teteh dirangkul apa anak gelis hese dipeluk. Aduh anaki bebelahan jiwa apa rindu kasih gelis dulu empat nyawa nyarupekan hidup perantos tanggal malam apa kasih gelis kanya apa kehidup memang langka pada dalam tulisan karabak ku carita nanging sanaus kitu kanya apa langkung agung ke anjing kasih gelis sabab naon anu ku apa diperjuangkeun ukur kanggo anjing sangkan hidup biasa hirup layak sapertos anu sanesna kasep gelis bebelahan jiwa apa tenyangki dina dangan ayeuna anjeun parantos kagungan tanggung jawab anu agung tanggung jawab janten imam tanggung jawab janten makmum ku apa didoakeun sing bagja waliya beragera tanda makalangan sang harapan naon bakal datang ku apa didoakan sangkan hirup anjing bagja dina akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ateteh isun kening apa anak sewang-sewangan tak isun kening apa anak samulihna apa mangga disun kening putra-putrina hatur nuhun AATT sebaris tengkat deui tapi apa hatur nuhun waktosna apa mangga linggih deui tempat sewang-sewangan diawitan heula ku mama mangga urang nyanggakeun huapan anu pamungkas pikeun putra-putri Ibrahim 1 2 3 mangga atuh ditahan ibu tahan dulu ibu alhamdulillah masih ditahan hatur nuhun ditahan ditempel boleh ditempel ditahan dulu dede punten pisan oke tahan masih tahan oke cekap oke bulan mau hujan cih aneh hujan atur nuhun mama mangga di tempat sewa-sewangan ayeuna apa di haturanna aku penyenak hiji AATT nyanggakeun huapan anu panungtung di apa kanya apa kahideung kayak putusna selamina pasti bakal ditanya kahideung tempel bapak tahan nyanggakeun kasih gelis pangdorong kuduaan pangsaya-sayana bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 alhamdulillahirrahmanirrahim hatur nuhun apa mangga apa hatur nuhun di tempat sewa-sewangan apa salih alunya nggak kuat hujan atau sana ada perasa kerawani mual capek kayak ayonya ayo AATT ngaleut heula supados hideup kabeungeulan mungkin rencang nama nyusul kasetnya 1 2 3 AATT kade hilap ayeuna mah anjeun teh parantos resmi janten suami istri janten nanaon oge kedah duaan pengin nyalira bae emak sok teh kuat AATT na ngadeg AATT payunan hidup iya aya bakakak kahade teh akuana diamankeun heula ibu hias terus aku ada ibu hias kita karungkeun heula angkat sama kita lihat sini teh dipegang dua tangan teh mayunan ka kamera mohon mungkin aya etangan hiji 2 3 kana batak usaranya saparantosna di batak bade kenging ageng bade kenging alit kena langsung diangkat mohon ieu mah etang-etang siloka hungkul mohon engke aa dina ngalakonan hirup rumah tanggi teh
kedah kompak sareng tetehna kitu di teteh kedah kompak sareng aana di mana wae eta rezeki ayana di mana wae eta keberkahan ayana ku sareng teteh kedah dibedol satarik-tarikna anu tebih janten caket anu dihandap janten di luhur anu di luhur janten dihandap kitu kumaha karana itu nama kadinya mohon so teteh bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu tarik akar nama lehan yang teteh ageng alhamdulillah rupina mah teh ageng sagala-galana ageng milik rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin ayeuna mah kuduaan muhun Soka teteh dituang kuduaan bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu awas salah ngegel aman nih bro gegel gak apa nama karaos ari ku caroge mah masih kagegel oge apa tuh kak teteh ngadeg deui kasep geulis sapunten ibu hias punten eta tisu anu patulayahna disapukeun heula geulis kayak di piwara mah teh ibu sampai anak-anak diangkat dua anak kena aja lalu oke teteh mah dongkok geulis urang nicak heula endog buktos teh ieu mah eta simbol oke teh sok teh dicepengan lalawanannya tangan katilu biasa teh da angka mah dikapukeun lagi mau dugi katilu cenah bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu dedetkeun lalawanan atos keluar alhamdulillah teteh upami pas keluar kitu naon bae oge kedah dicuci heula mohon geus sok diwasu heula ku tetehna padu syarat heula saparantosna diwasu mungkin digaringkeun deui dibersihkeun deui tanpa lebetkeun deui tos teteh teu sajolang geus dilapan teh dugi kagaring wates pilih tiriseun alhamdulillah rupina acara nincak dulu parantos nangsi tah hiji deui teteh tos teu iman sepon-sepon teh kana pilih urang di Indiaan kayak puter-puter teteh hiji deui eta kendi urang pepeskeun kuduaan nyepengan bujurna teteh nyepengan congokna ieu mah mung etang-etang siloka bae resep geulis tangtos urang salaku makhluk hidup tuleh urang teh pasti kagungan masalah mendapat masalah bukituna sareng teteh kedah kompak kuduaanana tadi nakemi eta oge tadi teh aya cairan bikituna ke sareng teteh di mana da pasti sanes meureun pilih sanes pasti bade masalah eta ageng bade masalah eta alit sareng teteh kedah ngabereskeun kuduaan ku kepala dingin bukituna sareng teteh kedah kompak urang pepeskeun eta masalah naon bae oge iraha bae oge kuduaan mun bismillahirrahmanirrahim tangan kahiji ka handap heula tangan kadua diangkat ka luhur tangan katilu nembe gugutkeun mohon bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu bek
Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu, pak. Sekali baik. Ari anu teuas saur abdi oge fotograferna kadah nangkuban heula. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu, pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupina acara adat Mantayan Sunda parantos lengse teteh nuntun mati sepuh. Kanggo ngelakan tanda teteh. Biasa lucu acting. Hatur nuhun, hapunten. Ayeuna acara sawer parantos tiasa dipais. Kukituna urang lanjutkeun kana acara adat anu hiji deui kakangkeun tadi. Kumargi ayeuna anu kaluangna radi entos ngirangan urang ngalih heula ka acara sawer. Tetehna engkin salik dihanda mayun ka pelaminan. Tah sepuh-sepuhna anu bade ngawurkeunana di luhur pelaminan we mun mah. Tah engkin ngawurkeunana teu kenging caket ka pangatnya. Bilih kagalai kawatos. Ieu nuhun kana la ieu kursi teh supados dihaturana linggih di luhur pelaminan kumargi engke urang ngawurkeunana di luhur pelaminan wae supados dugi ka mana-mana anu tebih gitu ka bagian sadayana. Teras anu bade ngiring mulung artos saweranana kantun diatur posisi masing-masing di mana marenahna da engkin oge diawurkeunana radi tebih moal ninggang ka panganten. Nuhun. Mungkin diawurkeunana ku panganten mah heula diawitan. Tasa parantosna panganten ngawurkeun, panganten naik heula tah namanya dilajeng ku sepuh-sepuh namun hapunten mama milih seueur aturanana ngawatos ka panganten. Para wargi sadayana ieu teh etang-etang pakawulan data dina tos ucap di bata upami teteh sarantos rican ku mama sareng ku apana bade disawer. Ari sawer teh salaresna mah etang-etang pangdoa papatah pitual atanapi papadah pinu contoh sepuh kami contoh putra putrina uga dina ngalakonan rumah tanggina nanging didugikeunana kumangipikeun ke haluang atanapi haruring hatur nuhun sakitu. Urang kautan hidup inanjaran bagja tepung rabi jatuh bukan dina rumah tangga jimat dengan ulas asih antar hidup minggir memilih ngasih mandiri benci kasih lahir batin kita acan sekedar muncul galur tikaruhun betul aja para wali membuat kabalaria titik indah tini aki ngawaris kemudian peling jalan pitutuh
sing lilir baby yang selamat diri di dunia untuk di dunia sing repeng rapi masa lembur kacai jadi saling teteh ngadeg gula kasih gelis bismillahirrahmanirrahim teteh saparatos teh saparatos diawurkeun teh lihat deui mohon saparatos diawurkeun kena transferna ka pelanginannya bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu nung teh alhamdulillah kita acan pamungkas kanawayun nada jembar parasami orang Bandung ya turangan sawerna tidak jembar Pak Oyo Pak Oyo pengampura sakit terluka di hati remedian ayah kaya pengantin sekali amin yang berlalu amin Gusti dan pengingatkan ura awur pengantin di awur hartos recehan di sawer ieu mah rupiah mah kertas hungkul tak aya recehan ka bos aya di mana bos aya ura awur bos aya di awur bos aya di awur kahade ibu-ibu ka ibu hias kahade ibu hias ka ibu-ibu anu bos aya di ser-ser teh artos saya abdi mau ditanya mas atur nuhun rupiah nama barurung mau abdi tos sak kahade eta BTW eta kana kembang tarawih ka urang Bandung mana urang Bandung di haturanan Bapak Otong mana Bapak Otong jadi bade ngawur-ngawur kasih Bapak Otong ura awur Bapak Otong ngawur oh ngait aya nu ngait kadah digunting bae kasih wah 50.000 nyebutna berhubung 50.000 kadah ditular bae ya sok gunting sebarat kumaha kita sanes abdi mangga Bapak Otong lagi haturanan si Bapak ku abdi ka Ibu Opi